Ari motor mah Kawasaki merek teh. Aya monyet. Ih, kawan aku deh. Kawan aku deh. Ari monyet tahun. Kawasia. Kawan aku lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channel Ki Ongke Sapara Kanca. Alhamdulillah dina kasempatan ieu Ki Ongke baris ngeuningkeun atanapi mintonkeun konten-konten ari saur Mang Ebit mah biasa anu teu pararubuh anu pika sabeuleun pika ijireun pika geuleuheun. Satu acana di kawitan ya teh alhamdulillah Ki Ongke konten nyalira ieu teh Kang Ebit nanti acan sumping. Tapi tong hilap satu asa dilajengkeun kana konten orang cobi heula Ki Ongke nyuwunkeun dukungan subscribe-na, like and share komena supados channel Ki Ongke langkung maju langkung semangat tina ngajalankeun kontena. Ayeuna urang sakedik aya tantangan kanggo pamirsa sadayana sing saha wae jalma anu tiasa ngalakukeun hal ieu. Insya Allah ku Ki Ongke baris aya giveaway nyaeta mangrupikeun pulsa 10.000 kanggo 2 orang pemenang dengan carana kieu subscribe heula, like, terus komen kintunkeun videona ka channel Ki Ongke dina kolom komentar. Siap, ayeuna bahan giveaway-na ku Ki Ongke bakal dipraktekeun. Tapelkeun pandangan 2, tapalkeun jari tengah anu rapat, jari tengah anu rapat. Coba buka hiji-hiji jempol dengan catatan jari tengah entong angkat, jempol tiasa. Kelingking cenah cingir angkat tiasa, jari tengah tetep. Anu katilu curug muka anger jari tengah teu oyag. Ayeuna cobian jari manis angkat. Lamun misalkan tiasa ngangkat tanpa oyag anu jari tengah baris dipasihan hadiah ku Ki Ongke. Termasuk Ki Ongke pun teu biasa. Tuh ngangkat. Ya ese sok sisa jalmi anu tiasa kitu aya hadiah giveaway pulsa 10.000 kanggo 2 orang pemenang. Pokona mah syaratna subscribe heula, likes, komen, simpen link videona anu tadi dicobian ku pamirsa di bumi, kintunkeun link videona kana channel Ki Ongke. Engke Ki Ongke baris ditinggal upami leres teu tiasa ngangkatkeun jari manis tapi teu ngangkat teu oyag jari tengah, sukses ku Ki Ongke baris dikintun pulsa. Carana kumaha nya kitu tadi subscribe, like, komen, teras kintun videona, seratkeun nomor teleponna pulsa insyaallah dikintun. Sakitunya kesa teu acan dilajengkeun ka segmen kadua bari simkuring bade ngantosan heula Mang Ebitnya. Pokona diantos video-video kreasina. Di atas kanggo ka segmen kedua. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin pamiasa ayeuna alhamdulillah Kang Ebit tos sumping tadi teh tos di IGD heula IGD Raja Pola di IGD Raja Pola tadi teh cenah naon aya jarawat ngajendol jadi ka IGD heula balaga cik Mang Ebit cenah saacan di kawitan biasalah ulang ngekan heula pamiasanya Pilih hilap kitunya kena channel Ki Ongke Sapara Kanca subscribe harus channelna makin majunya terus pisan. Mang Ebit cing teh ieu aya hiji aya sababaraha hal anu peryogi dipecahkeun ku urang duaan ya termasuk pamirsa Cobi nya ieu teh
pigawean ieu teh nyaeta hiji pigawean atanapi sababaraha hiji pigawean anu jalema ge moal bisa. Lain hartina setan bisa Gusti Allah bisa lain eta mah geus puguh ari Allah mah maha kawasanya. Kan ku jelema teh rata-rata sebagian besar jelema teh teu bisaeun. Sombong amat. Ngelakonan ieu pagawean teh. Cik kira-kira naon cek Mang Ebi tah? Anu pa ieu nyaeta anu teu bisa dilakukan ku jalma teh nyaeta hiji ngadahar cak-cak bodas. Ada cak-cak bodas mah atuh lamun urang ge bisa. Oh salah maksudnya. Naon coba? Ngan suamkeun helm kana iga burung. Aduh, lain ya. Cek ki ongke mah hiji. Naon cenah? Pang ningalikeun ceuli sorangan tapi ulah ningali endeung. Coba. Ningali itu. Ulah. Rek sampai 2000 puluhan ge moal kapangi tah ceuli belah mana ajana? Oh, kalau ya hese. Benernya. Bener hese. Udah hiji. Aya deui teh coba Mang Ebi aya weh. Aya sigana mah. Naon? Nyokel huntu dina sirah. Bener. Ari sirah aya bunturan. Yang geus pasti eueuh atuh. Sare wali nyaring. Sare. Oh, bener. Sok. Da mah bisa. Mah bisa. Enak. Kok sare? Mah sare. Nyari mah nyarinya. Kalau anu nyaring mah ieu naon teh kan minyak. Minyak kalau apa anu gagang goreng pan nyaring. Atau nako goong. Oh, tong kosong nyaring bunyi. Ya. Bener. Bisa ada. Kela lah eta mah. Jika nama pemiasa ge reueut teh nya da memang moal bisa ku jelemanya. Moal bisa. Cik kita tarucingan saeutik tarucingan. Tarucingan Kieu kumaha. Aya hiji tarucingan teh nyaeta di jingjing teh dibawa naon sok. Di jingjing teu dibawa. Ember anu caina pinuh berat. Ah, salah. Salah eta mah. Berat atuh ngaranna teh kemana ku ada anggar eta mah teu bisa ka jingjing eta mah. Ieu mah di jingjing. Di jingjing. Kumaha tadi pertanyaanna? Di jingjing teh dibawa. Di jingjing teu dibawa. Cangkang Semar. Lain itu kopea atuh aduh. Kopea. Hincok. Panto. Dina jawaban eta dina ceritanya asli eta bener. Rada benarnya. Bener tapi salah lain eta. Salah kene wae kan bener ya Panto dibukanya di jingjing ya. Di jingjing cekrek bukakeun tapi teu dibawa bener kan? Bener mah bener. Bener. Kan ieu mah aya jawaban nu lain gitu. Aduh. Selain eta. Coba naon tah. Di jingjing teh dibawa hayang apa? Di jingjing teu dibawa. Heeh. Teu tulus atuh. Ah, terus Ayeuna di jingjing tapi teu dibawa teu tulus we. Ya. oh bener. Aduh, bener. Cik, ari naon ieu ya? Ari anu bogana di luar, ari tamu di jero. Mun teu salah mah. Eta mah geus umum teh tarucingan batu di nyarang unggul. Oh, bupati ge eta beca. Oh, Nya. bener. Kurang lanjut kalau tadi lah, bisa. Hal naon deui anu teu bisa dilakukeun ku sebagian jalma. Ngadahar pilar. 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 Ya heueuh atuh. Tapi aya euy nu berita budak leutik anu kebiasaan teh makan naon eta teh Kertas lain taneuh nu kali itu aya eta mah cuman kan kurang ulah ditiru eta bisi aya gangguan kana organ tubuh urang gangguanna beda unsur eta mah. Beda unsur. Anu paling tepat kieu hal anu teu bisa dilakukeun ku kabeh jelema Tahun wae. neureuy buleud gajah. Ternyata neureuy buleud anak beurit. Bisa neureuy buleud gajah moal bisa bener teu Nya atuh sakitu gajah sakadu gede sakade daluang gitu nya. moal bisa Lain aduh nah aku jeung gajah diteureui. moal bisa berarti nya Moal bisa. pasti pamirsa ge moal bisa Moal bisa. Ayeuna aya ti naon di Simawa aya deui tarucingan ayeuna kieu. Memeh turun naon heula? suku heula Salah. salah apa di mana-mana ge rek turun mah suku Nya ayeuna suku emong ku anu awak eta di luhur keneh urang. tinggaleuan Tinggaleuan banyak suku ku. Ayeuna nya. oh bener Sok naon cing pikirannya. alah poek Nya naik heula. Mun moal aya turun moal naik. Nya oh bener
Moal disebutkeun turun lamun teu naik heula. Bener bener. Ayeuna kieu ge boga ieu. Kumaha? Kunaon bet aya lampu. Sabab lamun eueuh lampu bakal poek. Nah, salah. Jawabanna meleset. Rada bener tapi kurang tepat. Kurang tepat. Keula urang mikir heula can bakal tahu ke heula. Iya. Alpukat make nyiruan. Lain. Naon sababna bet aya lampu? Aya lampu teh fungsina keur nyangan. Kenyangan terus Lamun alam dunya Allah teu nyiptakeun jeung peutingna, teu nyiptakeun poek moal aya lampu. mulai lampu. Oh, jadi Bener teh? bener. Jadi mau jadi ini nama inti nama Lampu ayana poek. wayana penting. Ya, benernya. Bener. Mas logika. Logika itu mah asli. Hiji deui naon perkara anu teu bisa dilakukeun jelema? Nyokot tutut dina sarung. Atawa make kolecer dina sirah. Eta mah atuh Doraemon. 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 Minum cai tapi caina kudu sabalong. Nya atuh mah bakal sieun kana saku kana atuh mah beus kanya. Oh. Berarti kan teu bisa. Mah bisa. Teu bisa. Tapi oke menang ya. Meunang. Sok pilih aya naon masukan-masukan ti pamirsa anu bade ngagaduhan ide kreatif anu bade ngohoyong dikemukakeun ku kieu oke mangga komen gitu nya ke kuengke dibacakeun insyaallah dikorehan dina paririmo Nya nya cik maiput Bus mah jadi dikebuskeun atunya. lain sin kapilan Udah mah milan mah. mangebrot cik maiput pangartikeun panyingkatkeun kalimat tapi diringkeskeun jadi ponok di sawah aya tai garing ajan Sodagar. sodagar naon artina sodagar Sodagar teh sodagar nu lagi tukang sodagar ada jadi tengkulak. Bandar atuh. lain di sawah aya tai garing singkat Disaugar. Disaugar di sau ai gar disangkaigar. di sau ai Ini bahasa Cina atuh. Oh. Adanya Benar. bisa jadi. naon bedana jelema jeung motor salah naon bedana motor jeung monyet Motor mah sepupu kendaraan. oh Monyet mah sasatuan. ai ari motor mah Kawasaki merek teh Monyet. Ih, kawan aku deh. Kawan aku deh. ari monyet naon Kawasia. Kawan aku lah kae. Iya aya. Ngana teh. Naon bedana? bae jeung budak Ai batu jeung cara kolor. ari batu mah geus puguh beuna padat ari carana kolor harus pake ku urang pada teh Eta mah saruana persamaan nya tah. Ieu eta bedana nya. Ieu prepet jeung kolona ieu mah nu saruana. Oh, Nu saruana naon? Tadi mah kan bedana, ieu saruana naon? Batu jeung cara kolor. batu jeung carana kolor ari batu mah merah delima Ai kolor ari kolor mah kolor ijo pada ngahalangan jalan. Batu di tengah jalan, nanti ke penghalangan jalan. Ieu cara kolor pada ngahalangan jalan secangkang. Ya. Benernya. bener lain tadi teh gitu ngeunang kabar deui ti babaturan keong anu harita tangga rakyat si pamajikan teh ternyata nyari balasan surat Mereka kumaha enggak. membacakeun nya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah dan mitina ge surat assalamualaikum Pokoknya. langsung jawab kan Jadi geus surat mah tadi dibawa. geus dibawa da geus dihafal saminggu saya ngapal Oh, aduh, enggak pakai surat sama ngenyo. Aduh, astagfirullah. Lah bisa gitu ngapal. Aduh. Mantap.
Nah, kalau lihat ini kami ngeuan. Aya tadi hareup suratna. Moal mungkin itu surat diapalkeun kenaon, ngomong ngaji diapalkeun. Ya, benar. Kahatur ayah bebeb. Weh gagah. Bebek ayah. Bebeb ayah. Oh, bebek ayah. Mamah parantos maca sadaya surat anu ku ayah diserat. Ku mamah kahartos pisan. Ayah gaduh niat sareng itikat anu sae ka mamah. Katampi pisan paniatan sae ayah ka mamah. Ngan aya syaratna ayah saumpamina ayah gaduh paniatan sapertos nu dipayun teh. Anu dipayun teh euy. Dipayun teh bade gaduh. Ojo deui nya. Oh. Katampi ku mamah upami ayah gaduh pamaksadan sae hoyong ngatosan mamah ku gaduh bojo deui mah. Tapi aya syaratna. Kan Syaratna apa? podaran heula aya. Teu pamajikan teh. Eta sakit kituna teh. Sakitu kitu nah. Pantes saja punya teh Atur panjang. nuhun ayah ditunggu ngasah bedaugna. Aya eta masalah jam kalau pecapir atunya. Kalau pecah. Tapi hadenya balasan suratna lemas. Lemas tapi kali itu jadi modaran aing kumaha. Eta Podaran heula kejadian aya. mereka gitu nya. Heuh nya teh ayeuna mah akhirna mana teh teuing teu puguhnya rujuk henteu eta teh. Oh, jadi ibaratnya mah gantung gitu kan. Gantung hareuyeun. Ah, ngabutut bangkong Ngabutut memang. Ingin hati memeluk gunung dah moal mungkin. Mau mungkin. Hati mau leungeun meluk gunung ge moal bisa. Tawan memeluk bulan cenah hareup bulan mas kitu wah jangkung Nah, gitu. eta mah terlalu bahaya. Berhaya. Oh, ingin aku terbang ke bulan boga sayap gitu, boga jangjang gitu mah bisa. Teu kasih nu bisa ka bulan ini anteh sawo. Ini ante Ki Agus Kuncoro adinya. Nya Neil Armstrong cenah. di Amsong pernah ka bulan. Oh, benar ka bulan. Ada ngaliwat di itu. Jeung Ucing bisa. Kucing. Ucing ni anteh banyak ucing lah kali nya. Oh, benar. Ngawalatinya. Benar. Udah kah? Bisa. Dilatih kalinya pamiarsan. Tutup. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mana boleh wae bahasa Inggris. Sakitu wae tiki oke sakala kanca. Jangan lupa subscribe-na. Cong hilap tonton video berikutnya. Berikutnya teh bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sebenarnya. Oh. Video anu salajengna. Eta tong hilap subscribe, share, like, sareng loncengna komen. Pesan jadinya lah kitu nya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.